Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu Sereng Mangjaya sapara kanca anu mana Mangjaya baden raskeun hanca dongeng judulna Pancatunggal Aki Kalajati nuju guntreng ngarobroa sareng Nyi Partiwi. Para wargi anu mulia Partiwi parantos ngalahirkeun putrana pamaget deui bae. Anjeunna ngalahirkeun dugi kalima dasar dongeng para wargi. Namina ge dongeng para mitra sadaya mangga urang teraskeun cenah bising anaha cenah bet anu namina ge dongeng atuh para wargi. Mangga para wargi sadaya carios nyambung judulna Pancatunggal urang lajengkeun mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, Aki Kalajati ngojengkang nyokot bungkusan tuluy dibuka. Breh aya ali dua siki ditambah ku kongkorong hiji, ali dicokot hiji diilikan apik naker. Lila-lila pok deui Aki Kalajati nanya ka Nyi Partiwi. Nyai, sabaraha kabehna ali teh? 5, Pak, ayeuna kantun 2. Ari anak hidup aya sabaraha? 5. Mun kitu mah manjing hiji sewang, ayeuna nu hiji deui urang piceun ka langit. Susu ganan bisa tepi ke anak Nyai nu can kabagean. Ari nu hiji deui keur si Ujang nu aya di dieu ngarah kabagean hiji sewang. Mangga wae abdi mangiringan kana pangersa bapa. Oh syukur atukeun urang alungkeun ayeuna. Geus kitu Aki Kalajati kaluar ti saung bari mawa alitea. Barang geus aya di luar anjeunna tanggah ka langit bari mapatkeun jampe pamake dibarengan nenda ka Maha Kawasa. Sangka niatna diijabah. Tuluy mungkas ku doa pangharepan. Muga-muga aya makhluk Allah nu bumela daek mangnepikeun ieu ali ka incu kami. Hei bangsa lelemut nu anut ka kami. Bangsa jin nu saihwan jeung kami pangtepikeun ieu ali ka incu kami di mana wae ayana. Lung ali dialungkeun ka luhur dipapag ku ngaguruhna angin mening handaruan. Aki Kalajati kunyam-kunyem babacaan geus kitu asup deui ka jero saung. Dikumahakeun Pak, naha moal leungit? Ceuk Nyi Partiwi, muga-muga ulah leungit. Sing tepi ka nu boga hakna. Bapa percaya yen Ali bakal nepi ka si Ujang di mana wae ayana. Naon margina, Pak? Bapa boga sobat bangsa jin, manehna bisa dititah, bisa dipentaan tulung. Bari jeung ikhlas ngajalankeunana tara mentra buru. Nuhun atuh ari kitu mah mugi-mugi we jadi ciri sangkan anak abdi kumpul 5 anana ulah paturai deui. Tapi saha pingaraneun ieu budak teh, Pak? Urang cokot ngaran Akina dina mangsa keur ngora. Ditambah ku ngaran bapana sapotong. Cokot jayana jadi lengkepna teh Yoga Jaya. Satuju pisan, Pak, nuhun ari kitu mah ieu budak teh dingaranan Yoga Jaya. Muga-muga we mawa bagja jeung jaya ka kulawarga. Dumadakan orok teh cerik ngoceak war-waran siga nu kanyerian. Tapi Aki Kalajati jeung Nyi Partiwi teu gugup kalah suka seuri nempo budak ceurik. Sabab geus kaciri tana-tana pipintereun. Orok keneh geus ngarti kana omongan kolot. Ulah keung, ulah sieun, ulah hangham jeung ulah seungah. Hareupan nu jadi inung memang berat pikeun hidup teh tapi insyaallah Aki bakal ngabantu sate ka apola sarta Allah ge moal bakal ngaridoan sabab tujuan inung hidup kana jalan nu hade. Cek Aki Kalajati balik tuluy mangku orok jep orok teh jempe. Budak teh geus ngarti kana omongan kolotnya, Pak. Kawas geus hideng we naon hartosna bieu teh, Pak. Oh, jigana wae budak teh seungah. Bising teu bisa ngajalankeun kahayang nu jadi inung. Tapi keun bae da ieu mah orok wajar lamun ceurik teh boa teuing hayang nyusu. Cing susuan kainya. Orok para mitra dibikeun ka Nyi Partiwi tuluy dipangku sarta dibere nyusu. Tetela ayeuna mah cisusu teh bijil orok mending ngagenyol bangun nikmat. Sajongjongan mah para mitra Nyi Partiwi ngahuleng ngararasakeun nikmatna nyusuan budak. Jaba ngarasa heran lantaran nu kamari mah teu kungsi dibere nyusu. Da puguh cisusuna teu bijil, tapi ayeuna bijil sakumaha biasa, teu matak bingung jeung hariwang. Supaya cai susu ulah saat hidup kudu loba ngadahar kadahara nu sehat jeung alus. Isukan bapa rek ngalamadu nyiruan, rek ngala susu mencek jeung rek ngala lalab-lalaban nu saleger.
Muga-muga budak teh sehat jeung salamet ulah aya halangan harungan. Muhun Bapak abdi ge heran ieu teh sabab kamari maci susu teh teu bijil. Tapi kabingung teu aya keur nyusuan budak. Komo nu kadua mah ngalaman di inuman cai walungan cara sato leuweung we, Pak. Ceuk Nyi Partiwi bari carinakna. Inget kana kajadian nu geus kaliwat watur ka anak anu opat nu teu kungsi nginum cai susu indung. Keun bae ulah dipake sedih anaking. Nu geus kaliwat mah anggap impian goreng. Ayeuna mah mending ge teuteup ka hareup sawang ka mangsa nu baris datang. Papag ku hate nu pinuh ku sumanget jeung kapercayaan ka diri pribadi, tah kitu Nyai. Kahartos Pak, nuhun atuh. Tapi abdi teh hayang geura cager ka sakit, nah kumaha ngubaran ieu. Bari ngusap beungeut nu masih keneh jiih jeung semu teu. Ayeuna hate Nyi Partiwi teu honcewang teuing sabab geus barerangan jeung nu jadi bapa aya gunung panangeuhan. Hapunten sabab barerangan, geus babarengan hapunten. Geus babarengan jeung nu jadi bapa. Ulah salempangkeun ayeuna pisan bapa rek ngalaubarna. Pek daguan heula di saung. Ulah wa kaudari jauh bising karugdag sarta bising aya sato galak nu ngabongohan. Si Belang moal naon-naon, Pak? Moal si Belang mah da geus taluka urang. Geus kitu mah leos Aki Kalajati ini trek neanan daun palias jeung enog puyuh. Tetela ari butuh keur ubar mah hese pisan rek manggihanana. Manuk puyuh ge jiga nu teu ngarendog. Tapi kulantaran leukeun jeung nya-nya neanganana enog puyuh teh mangisa siki daun palias sakepeul. Geus meunang mah Aki Kalajati buru-buru mulang ka saung tuluy ngarios daun palias digalokeun jeung enog puyuh. Nyai, budak sarekeun. Eta beungeut urang ubaran, ceuk Aki Kalajati bari mawa ubar. Geus meunang ngajampean Nyi Partiwi buru-buru nyarekeun orok ari manehna nyampeurkeun ka bapana. Kalayan teu loba omong prak di ubaran ku Aki Kalajati beungeut anu ruksak teh dibalur ku ubar anu meunang ngajampean teh. Karasana tiis meuni nyecep asa nyerep kana tulang sumsum. Barang geus rata dibalurkeun Nyi Partiwi muringis nahan ka nyeri, sabab beungeut nanya nyautan jeung pating jeletot. Aduh, nyeri perih, Pak. Itu ubah naon, Pak? Sabar, Nyai. Moal naon-naon nyeri jeung perih oge. Eta mah minangka terap ubar. Sing kuat da moal namahan ka sakit. Ceuk Aki Kalajati bari terus babacaan mapatkeun jampe pamakena. Sedangkeun Nyi Partiwi nepi ka nyuung bakat ku nyeri, ampir-ampiran ngagauk ceurik. Teu tahan ku piceurikeun anu nyalak dina tikoro. Tapi Nyi Partiwi geus asak latihan geus kuat nyang harupan cocoba. Akhirna rasa nyeri jadi ngurangan dilalil leungit aya nu karasa jung cengkat pok nyarita. Alhamdulillah geuning leungit ka nyeri teh, Pak. Malah mah teu karasa ateul seger jeung tiis karasana. Syukur. Eta teh hiji tanda yen ubar teh geus terap sarta geus hasil musir ka sakit. Ayeuna mah kari ngadaguan cageurna. Ngan moal bisa sakaligus tangtuna ge nungtut saeutik-saeutik. Sabab eta kasakit geus lila teuing nyaliarana. Rada hese dipiceuna. Sabab eta kasakit teh geus rada terap, tapi muga-muga bakal pulih deui sakumaha biasana. Jung ayeuna mah geura mandi babersih, geura disalin ku baju bersih, pake baju bapa nu kampret ya. Mangga, Pak. Geus kitu mah Nyi Partiwi tuluy mandi si beungeut ku cai pancuran. Anu heran ngagenclang karasa tiis matak seger mawa tentrem kana hate, sabab ka nyeri geus leungit nu ateul geus eueuh, matak gede harepan. Gancangna carita para wargi sadaya, Nyi Partiwi geus ampir sabulan cicing tetep tumetep jeung bapana di saung tengah leuweung luang liung. Orok morontod ngagedean Nyi Partiwi beuki sehat jeung jagjag malah mah teu kanyahoan beungeutna nu jadi ruksak ayeuna limit deui cara sasari, malah asa leuwih geulis batan bareto beungeutna bijil cahaya. Aki Kalajati kacida bungahna lantaran sakabe akal tarekah taya nu mubah. Hasil kalayan nyugemakeun incuna mulus anakna waluya, mawa harepan keur mangsa nu baris datang. Ari orok nu dingaranan Yoga Jaya ti leuletik geus nemongkeun sifat-sifat aneh, sabab keur di jero beuteungna geus diuji ku rupa-rupa cocoban nu beurat.
Tumerapna kabudak jadi beda jeung jalma loba. Yoga Jaya kuat ku tiris, mun sare tara disimutan, mun mani tara kucai haneut, dikucurkeun kana pancuran subuh kene. Unggal peuting Aki Kalajati sok maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ngahaja disangharepkeun ka orok sangkan eta orok ngadenge kana kalimah-kalimah suci. Nu baris nyaangan kana hatena. Orok sok olohok siga nu husu ngabandungan tara ceurik atawa ngaganggu kanu keur ngaji. Sedengkeun Nyi Partiwi sanggeus dirina bersih jeung suci manehna malika deui kabiasaan nu bareto. Salat nu 5 waktu getol ngaderes ngaji tara kaliwat. Ditambah ku ajaran-ajaran anyar ti Aki Kalajati neuleuman rupa-rupa ilmu keagamaan. Mun beurang dilatih ilmu kalahiran kayaning ilmu silat anu anyar. Jeung ilmu kadugalan liana malah masa bagian tina ilmu pancatunggal diwiridkeun ka Partiwi. Bubuhan geus aya dadasar ti baheulana atuh. Dina narima ilmu gancang naker lancar taya halangan harungan. Nu akhirna Nyi Partiwi jauh pisan bedana jeung Nyi Partiwi bareto. Ari sabab terus-terusan digembleng ku Aki Kalajati, Nyi Partiwi geus bisa ngajaga diri tina bahaya sato-sato leuweung, moal matak melang jeung hariwang malah mah geus sanggup ngawasa kana kaayaan leuweung. Teu aya hiji sato anu dipikasieun naon bae geus sieunneun ku Nyi Partiwi. Kitu kaayaan Nyi Partiwi harita sabada aya di tengah leuweung babarengan jeung Aki Kalajati. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng cagtuna heula kaayaan Nyi Partiwi. Nu geus tetep tumetep cicing di leuweung ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun lalakon nu geus lila katuna. Kocapkeun Ki Banyu nu aya di hiji tempat nu dingaranan Cihaur. Sabab sabada hirup ngolah tanah di Cihaur, Ki Banyu inget ka guruna anu ngaran Aki Kalajati, tuluy milih waktu nu hadepikeun nalungtik deui pijalaneun neangan jalan nu sakira bakal anyog ka Parewulung. Sanggeus tarap ti bral miang sejanyusul nu jadi guru neangan lacak nu jadi kolot. Ki Banyu lempang mileuweungan bari jeung teu puguh anu dituju, sabab can nyaho kana patempatan di dinya jeung can nyaho kana jurusan ka Parewulung. Nah kudu ngaler atawa ngidul, kudu ngulon atawa ngetan. Ari sabab kaayaan Ki Banyu taya bedana jeung Ki Dugala atawa Ki Panyawang dibere linglung teu nyaho ka jalan pangbalikan. Di satengahing perjalanan Ki Banyu reureuh hanapeun tangkal kai. Manehna diuk bari mikiran nasib, mikiran pilampaheun. Breh pangalaman nu geus kaliwat nemongan ras inget kana kasawuran guruna. Yen manehna kudu neangan monyet bodas pikeun di ala buluna rek dijieun sorban. Eta pagawean teh kaasup mustahil sabab lain pagawean enteng-enteng. Tapi kulantrannya nyami kahayang Nyi Partiwi teu mikirkeun enteng bangana padu init ngajalankeun saembara hasilna katalangsara. Geus lila dipikir-pikir mah hampir nincak 2 tahun tapi na kunaon ari aing. Bet jadi teu apa ka kaler kidu teu bisa balik ka Parewulung. Na kumaha nasib nu jadi aki guru? Kumaha nasib Partiwi? Harian nepi ka kieu kajadian. Horeng berat ngalakonan kahayang teh. Kitu ceuk Ki Banyu panonna malong ka langit siga nu jara rawuh paninengan. Breh gambaran beungeut Nyi Partiwi nemongan ras inget kana obrolan jeung Aki Kalajati. Dina mangsa medar impian teh bet mata kaduhung sabab teu buru-buru wakca balaka ka guruna menta Nyi Partiwi rek dikawin. Ari ayeuna boro-boro laksana ka Parewulung ge teu bisa balik. Aing teh lalaki nu boga akal jeung pikiran. Jaba boga ilmu nu lain lumayan make kudu panok pikiran. Disusul ku aing piraku teu kapanggih pikeun patokan aing rek mapai sisi walungan. Sabab biasana walungan nu ngocor ka Laut Jawa asalna ti kidul sarta sirah caina aya di leuweung. Muga-muga aya laratan nu hade ngeunaan Parewulung jeung Partiwi. Geus buleud patekadan Ki Banyu ngamimitian lumampah manehna ngahaja neangan walungan. Sanggeus manggih tuluy maju ka girang. Mapai-mapai sisi walungan rek neangan Parewulung. Neangan guruna nu ngaran Resi Kalajati. Beurang peuting lumampah panas jeung hujan teu jadi halangan sabab patekadan jeung niat geus buleud rek neangan nu jadi guru. Dina poe ka-7 Ki Banyu nepi ka pileuweungan ngarasa capek jeung lapar reg eureun. Tuluy diuk dina batu sisi walungan mikiran pilampaheun satuluyna. Kudu kama namun geus kieu aing geus nepi ka leuweung nya tapi kalah kabeuki bingung teu puguh jug-jugeun. Na di mana Parewulung teh nya? Kumari Kang Dugala jeung nu sejena. Cilaka aing ieu.
Ki Banyu Pondok Pangharapan sabab geus saminggung ngider can aya hasilna. Kapaksa cicing didinya rek ngadon meuting lantaran geus capek jeung bingung ku pilampaheun. Ki Banyu nyarane kana batu gede reupeureuh, teu sieun ku sato leuweung, teu sieun ka bawah caah. Peuting nabrak hujan gede, beuki lila beuki gede cai walungan naek sabab katambahan ku Cileuncang. Akhirna ngaguruh datang caah, Ki Banyu ngulisik usik ari dirampak sukuna geus kakeum ku cai. Tapi Ki Banyu tetep ayem luak liuk nempoan keayaan si cai walungan. Ay geuning caah gede ye paingan rada tiris di kanyawan hujana. Keur ngeunah-ngeunah sare aya nu ngaganggu. Pokna tuluy nyarane deui kana batu suku nu kakeum teh teu diingkahkeun, diantep wae kawas nu eueuh kasieun. Karek ge ngalenyaprek sare kadenge aya sora orok. Cerik di walungan atuh mending ngorejat Ki Banyu tuluy luak liuk bari jajantungna ratung heran ku ngadenge sora orok. Eta teh anak manusia atau anak juri gitu? Wah, buah-buah cerik nyiliwuri ya. Make sora orok di dieu kapan dileuweung ieu teh? Ceuk Ki Banyu tuluy nitenan cai walungan anu keur umpal-umpalan. Keur kitu aya nu ngabarasat lir kirat ngaburi nyai caang sakiceuk. Ki Banyu curing hak melong ka tempat datangna cahaya. Barasat deui nu ngaburisat kaluhur meulah kaayaan peuting nu poek mongkleng. Aneh naon ieu teh? Ki Banyu siap siaga bisa aya nu rek ngaganggu kana dirina. Ari nu ngabarasat beuki deukeut sora orok beuki atra kadengena. Akhirna eta sora ngaliwat ka hareupeun Ki Banyu dibarengan ku cahaya ngempur hurung lir mutiara. Mimitina mah Ki Banyu olohok kaget. Tapi lila dia mah panasaran, kalayan teu loba omong, cileng luncat para mitra ka tengah walungan nu keur caah, maksudna rek newak nu ngempur teh. Para mitra kaum naga barang geus tepi harita teh para wargi sadaya meninga jenghok sabab aya orok dina karanya nu hurung ngempur dina dadana deukeut beuheung. Ay geuning orok ieu teh. Bari tuluy dirawel sarta dibawa ka darat, Ki Banyu ngahurungkeun kayu api berai caang sakeudeun. Seuneu kaburu pareum katinggang hujan tapi sakitu geus namahan kayakinan ka Ki Banyu yen nu dibawana teh bener-bener orok. Aneh bin ajaib na orok saha aya di tengah walungan. Jadi inget kana dongeng ye. Ceuk Ki Banyu tuluy orok teh dipangku sarta dibawa ka nu ieu. Dumadakan orok jempe teu ceurik deui. Siga nu ngarasa aman dina tangkeupan Ki Banyu sedengkeun nu tadi hurung ngempur ayeuna mah pareum teu mere cahaya ka Ki Banyu. Harita Ki Banyu nungguan hujan tepi karaat sanggeus raat manehna neangan batu nu merenah keur ngagolerkeun budak. Eta orok disimutan ku baju nu meunang meureut sangkan ulah tiis teuing. Tapi matak heran si orok teh kuat ku tiris tetep cangker teu mata karina. Kocapkeun isukna kaayaan orok beuki sidik lantaran geus caang jeung aya cahaya panon poe nu norobos kana sela-sela dangdaunan. Barang geus sidik Ki Banyu olohok lantaran nu peuting hurung ngempur. Ali nu digantelkeun dina beuheung orok. Ay. Geuning aya ciri nah hoyong pasti dihaja sarua jeung dipikeun budak teh. Buktina make ciri ku Ali. Samanusana nu tega micieun orok ieu. Kapangi ku aing ditampiling sina eling. Kitu ceuk Ki Banyu bari tuluy Ali teh dilaan. Sarta diilikan apikna keur breh aya tulisan unina Partiwi Pamatri Ati Tumbal Jaya Surajaya. Ki Banyu ngahuleng sabab wawuh kangaran Partiwi da memang keur neangan Partiwi jeung nu jadi bapana. Kari-kari ayeuna bet mangih orok anu digantelan Ali dina beuheung. Pikiran Ki Banyu muter nyoba-nyoba deguh karena sabab-musababna akhirna boga taksiran. Wah, mun kaya kieu mah ye orok moal burung anak Partiwi ngahaja dipikeun sabab ngotoran kadang-kadang. Atawa memang dihasilkeun tina hubungan nu teu sah. Dedeuh teuing ujang hidup teh dipikeun kudu jadi indung, tapi ulah sedih ulah nalangsa bapa nu baris gumela. Sakalian rek diwaris ilmu aneh ku bapa. Hidup bakal kuat ku tiis, moal eleh ku cai sabab jiwa hidup rek dihijikeun jeung cai sari cai. Sangkan luyu jeung ilmu ageman bapa.
Yap anak Inggris tarima ilmu ti bapa. Kitu Ki Banyu teu mikir panjang manehna ujug-ujugnya we ka eta orok. Tuluy dipangku sarta dibawa deui ka sisi walungan lap-lap diteleumkeun kana cai sababaraha kali. Orok meuni rorong heapan tapi teu ceurik, teu naon-naon sarta teu matak jadi bahaya. Malah eta orok jadi buring khas. Panon gular giler galak jeung rancingeus. Ulah sieun kasep, moal naon-naon cai mah sabab hidup ge diwangun ku sari cai. Hiji jalma nu teu nganung cai moal lana hirupna. Ki Banyu ngajak ngomong ka orok kawas ka budak gede. Geus kitu orok teh dikeueum semet beuheung ka handap sirahna kaluhur sarta mun-munanana diungkulan dampaleungeun ka tuhu bari dijampean. Ki Banyu nurunkeun elmuna ka orok maksudna sangkan sakulit sadaging jeung eta orok. Sangkan teu hese ngalatih mun geus gede. Dina kaayaan kitu kotseak orok teh ceurik, Ki Banyu sakalian dilesotkeun. Leong kabawa palid ka hilir roroesan mata kuatir tapi ku Ki Banyu diantep teu ditulungan sabab dihaja sinagalo jeung cai. Ki Banyu nuturkeun bari mapatkeun jampe ngaweureudkeun ilmu batin ka eta orok. Sanggeus kira-kira 10 tumbak jauhna orok teh dipangku deui kuak ceurik gogoaran. Ku Ki Banyu diusapan sirahna jempeng ngahenen siga nu mernah dina tampkeupan Ki Banyu. Aing kudu hasil manggihan padepokan Parebulu. Aing kudu bisa tepung jeung Partiwi atawa jeung Resi Kalajati. Masalah orok kudu rengse kalayan jelas sabar bisa kalian di aku anak ku aing. Kitu ceuk Ki Banyu tuluy init ninggalkeun walungan rek neangan Parebulung nepi ka kapanggih. Ari orok teu disimutan ngahaja sina buligir sina tuman katiisan. Sina biasa ka ibunan malah mun isuk-isuk sok ngahaja diguling-gulingkeun kana cai ibun. Nginumna cai tuak mun manggih madu sok dicampur jeung cai ibun dibikeun ka orok. Dina ngurus orok Ki Banyu mamahiwal beda ti batu. Sabab tujuan eta orok teh rek dijieun hiji jalma nu bisa anut jeung cai, bisa ngawasa ilmu tiis, nu sanggup nyaos hawa panas, boh panasna seuneu atawa panasna hawa nafsu, kitu tujuan Ki Banyu. Gancangna carita para wargi. Sanggeus kira-kira 2 minggu ngidar di leuweung Ki Banyu diparengkeun anyog ka padepokan Parebulu. Tapi kacida matak handeueul sabab nu aya dirinya ukur sesa-sesa imah nu geus runtuh. Jukut ngajajemrung saliara meni pabeulit dina urut buruan. Sajongjongan wa Ki Banyu ngahulang ngaraga meneng. Melong kana kaayaan nu teu disangka-sangka. Ki Banyu beak harepan niat hayang tepung jeung guru moal laksana sabab eueuh laratan nu pasti. Tepi kaki nakamana Ki Guru teh atunya. Nageus pupus atawa ngalih jeung di kamana di Partiwi jeung saha salakina. Ceuk Ki Banyu bari terus ngadeuketan ka hiji imah nu geus runtuh. Nu bareto dicicingan ku manehna reg-eureun di buruan, melong kana bangke imah nu geus hancur burak-barik kawasesa angin puyuh. Nakamana ari Ki Dugala jeung Ki Panyawang. Sanasib jeung aing kitu, karunya teuing tetela saemara teh goreng akibatna. Sabab menggatkeun tali duduluran, ngajauhkeun jeung baraya. Mun nyaho pisang sareun malah moal maksa mikahayang ka Partiwi. Tapi ayeuna mah sagarupa geus kaliwat mangsa bodo teuing, yu urang balik jalu. Bapa geus boga imah anyar di Cihaur. Geus puguh kitu mah Ki Banyu ngagedig ninggalkeun Parebulung anungan kari urutna. Hate sedih sabab geus daya harepan pikeun patepung jeung Aki Kalajati. Komo jeung Partiwi mah samar kana patepung. Tapi Ki Banyu neger-neger maneh tuluy lumampah rek ngajugjug ka Cihaur tempat pamatuhan nu anyar. Sadatangna ka Cihaur Ki Banyu beuki soson-soson digawena sabab ayeuna mah boga parabaneun, boga anak panimu ti walungan. Ki Banyu ngarasa bagja sabab aya pibaturun hirup. Aya ubar kakeueung komo da aya laratan yen eta orok teh mamawa ngaran Partiwi jeung Surajaya. Eta orok dipiara di hade-hade, disubuh ku madu jeung susu mencek. Dilatih unga poe sina biasa ku hawa tiis. Ku Ki Banyu dibere ngaran si tiis sina neulah nepi ka gede sina luyu jeung elmuna. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Cag urang tuna heula kaayaan Ki Banyu, ayeuna kocapkeun lalakon sejen. Anu sarua geus lila can kacarita para wargi nyatana lalakon Ki Jamparing nu matuh di Ciwaringit. Teu bisa tepung jeung Ki Banyu sabab papisah beda
sabada perang jeung Ratu Monyetea. Ai Ki Jamparing para wargi nasibna teu beda jeung Ki Banyu teu bisa balik ka Parewulung lantaran jadi linglung teu nyaho kaler kidul atuh kapaksa babetah di Ciwaringin hiji tempat nu dingaranan ku manehna sorangan. Eta tempat ayeuna mapi kabetaheun sabab diolah di hade-hade. Dipelakan ku tutuwuhan loba gunana keur kahirupan manusia. Malah mah Ki Jamparing ge ngadegkeun imah leutik cukup keur soranganeun di alus-alus sangkan betah tur tumanina. Dina hiji poe Ki Jamparing ngahuleng sorangan di hareupeun imah. Bari mikiran nasib nu kaalaman. Ki Jamparing geus heubeul hayang nepungan ka Aki Kalajati. Hayang balik ka Parewulung tapi unggal init neangan jalan tara mawa hasil nu pikabungaheun. Kalah matak jengke jeung beak harepan. Aing geus teu apal kana waktu. Nah sabaraha bulan aya di dieu nya. Karasa asa geus lila pisan, geus kesel jeung bosen cicing di dieu. Mun kitu carana aing teh kudu init deui pikeun maluru Aki Kalajati sangkan buru-buru tepung jeung Nyi Partiwi. Kitu putusan Ki Jamparing tuluy asup heula ka imahna. Sanggeus dangdan kenceling init sejam maluruh deui wewengkon Parewulung hayang nepungan guru jeung Partiwi. Nu dijugjug ku Ki Jamparing hiji leuweung anu ngadingding beulah kidul. Sabab nurutkeun perhitungan manehna Parewulung teu aya di wewengkon eta. Sarta geus boga taksiran yen Aki Kalajati moal jauh ti leuweung nu aya di kidul. Kira-kira saminggu di perjalanan Ki Jamparing ngarasa lungse tuluy eureun di hiji tempat. Diukana pentang kacaringin, Ki Jamparing melong ka lebak nyawang jalan nu tadi kaliwatan. Heran. Nah di mana atuh ayana Parewulung teh nya? Apaan aing teh lain kakara nya bakal leuweung, lain kakara lunta ka alas. Tapi nah bisa kata limang kieu, make jeung teh nyaho jalan. Aneh pisan. Ki Jamparing ngusapan tarangna dina hate pabaliut rupa-rupa perasaan antara heran jeung jengkel. Barang keur ngahulang kitu ceulina asa katorekan tuluy nangtung bari dua kieu. Sabab ceuk pangrasana aya anu ceurik jejeritan pikawatireun, tapi barang disidik-sidik ukur sora angin anu nebak kana dangdauna. Aya naya naon ieu teh pedaan teng teuing ngalamun kitu. Tapi keun bae da urugina. Gek diuk deui nuluykeun mikiran nasib. Karek oge gek pikiran kaganggu kulamunan jiwana asa ngalayang kanu anggang geus cunuk di tempat nu jauh. Breh anu nembongan hiji awewe ngajak seuri atuh meuni juring hak Ki Jamparing jung nangtung deui. Ai. Sang ngajak seuri Partiwi kitu. Di mananya? Ceuk Ki Jamparing bari duak dieu terus singkil akhirna berengbeng lumpat ka leuweung gunung di beulah kaler. Sakilat geus tepi sabab ngagunakeun ilmu lumpat anu beuki sampurna. Serog datang ka leuweung eta tapi teu manggih naon-naon, belecet lumpat ka kulon serog ka leuweung jati tapi teu manggih naon-naon. Berengbeng lumpat kanu sejen kitu jeung kitu taya kabosen. Kaayaan Ki Jamparing jiga setan leuweung nu kasurupan. Lulumpatan teu puguh tujuan. Sanggeus capek Ki Jamparing eureun di leuweung gerot. Diuk dina akar kiara bari ngusapan kesang. Pagawean nu bieu lumangsung saeutik kitu mawa hasil kalakat capek jeung lungse. Kurang ajar rasa anu ngaganggu kana pikiran aing ye. Naon sababna make hayang lulumpatan? Buktina di sakabeh tempat eueuh manusia sarta eueuh tanda-tanda yen Partiwi aya di dieu. Ceuk Ki Jamparing bari tuluy ngusapan janggot hatena beuki balu. Keur kitu breg hujan gede leuweung jadi poek hawa tiis. Halimun turun ngadeuketan pucuk kai atuh tamah poek we leuweung teh. Ki Jamparing muru kana tangkal waru anu doyong diuk hana peundahan nu gede. Sanggeus serat hujan Ki Jamparing ngarenyag sabab ngadenge sora orok nu ceurik oa-oaan. Meni atra tetela asa deukeut jung manehna nangtung. Duak dieu bari ngaredengkeun ka tempat datangna sora. Beuki lida beuki atra yen nu ceurik teh orok. Ai. Na anak saha ceurik di leuweung baya kieu ye. Anak manusia atau anak siluman? Asa aneh teh ieu. Paduli teuing siluman eta meureun lah. Cek gek diuk pikiran can kapangaruhan sabab boga sangka anu kuat yen nu ceurik teh anak siluman. Tapi kakara orok sora orok teu dek jempe ngear asa pating saleor.
mata ngahlas pikeun sing saha nu ngadenge eta sora sabab cerikna orok teh mata kuatir mata ngajeletit kana ati mata ngadudut jajantung malah Ki Jamparing lila-lila malea lee hatena teu tega ngadenge sora orok nu cerik teu eureun-eureun akhirna jung nangtung deui. Aing panasaran hayang sidik kana jirimna na anak manusia atawa lain teh diteang ku aing siapa dulu teuing lah anak siluman ge moal teu ngalegleg sugan lah moal ngalegleg sugan kitu pok-pokanana tuluy lumpat ka tempat datangna sora meningan sakilat bubuhan ngabogaan ilmu luncat barang anjog kahi di tempat Ki Jamparing colohok mata simeuteun sabab nempo orok roroesan dina batu gede di tilaman kudang daunan sajongjongan mah teu ngomong jeung teu daek ngadeuketan da sieun aya anak siluman anu ngabongohan. Tapi lila-lila mah teu tega nempo orok kekejet jeung ceurik gogoakan beungeutna katara genteul panonna beuri. Masya Allah. Anak saha atuh nya disidik-sidik. Sidik anak manusia ieu tanda-tanda anak siluman. Di tengah aja dipiceun atau tinggalin kumaha nya heran bet aneh-aneh teuing. Ceuk Ki Jamparing tuluy ngadeuketan eta orok memeh dipangku di pelong rada lila. Breh nempo ali nu dipake gagantel kongkorong. Ki Jamparing beuki heraneun hatena jadi tagiwur campur jeung panasaran. Sanggeus gilig pikirna orok teh dipangku siga nu ato. Cep orok teh jempe ngahene dina dada Ki Jamparing. Sigana bae ngarasa haneut atuh Ki Jamparing meniru menghap. Watir nempo kaayaan orok anu geus geunteul jeung sisimekeun. Cipanon juuh masihan pipina. Dedeh teuing jalu na ka mana indung hidup atuh. Naon sababna bet aya kajadian kieu? Ceuk Ki Jamparing bari terus ngalaan bajuna dipake muntel orok bisi tiriseun. Puguh orok beuki ngahenen haneut jeung asa tentrem hatena. Ki Jamparing can wanian incah ti eta tempat manehna cicing dina batu gede. Susuganan indungna aya datang nepi ka wanci sareupna. Teu aya nu datang ukur ngadenge sora maung pating galaur, sora bagong pating salagor. Kulantaran eueuh bae Ki Jamparing terus lumampah bari neangan cai keur nginum orok, bisi hayang nginum. Da susu mah eueuh akhirna manggih cinyusu dina cadas eta orok di inuman meningalak-lak. Isukna para mitra Ki Jamparing anyog ka tegal jukut. Manehna eureun dina jukut anu kanal jeung empuk. Harita keur mejeunna neut moyan, manuk-manuk recet di sarada. Hawa seger matak betah dina kaayaan kitu burudul mencek jeung unca daratang rek ngadon moyan bari nyatuan. Pangpaneurina aya mencak dituturkeun ku anakna tuluy anakna teh nyusuan meninga genyol. Ki Jamparing atoheun terus orok tadi golerkeun dina jukut sedeng luncat meuli gancang sakedeung geus tepi kapala bah mencak sarta eta mencak ditewak. Regenyeng dipangku dibawa ka deukeut orok teh. Eta orok kudu bagi nyusu lamun teu cilaka ye bisa kalaparan, kabeneran aya mencak nu bisa nyusuan. Ceuk Ki Jamparing bari mayang mencak nu adu glajer anakna nuturkeun. Serog ka orok eta mencak diringkus heula tuluy digolerkeun dina jukut. Kalayan teu asa-asa orok sina nyusu kana mencek. Meninga genyol bakat ku lapar keur kitu kurunyung anak mencek mencerong ka orok anu keur nyusu ka indung mencek. Ulah hariwang mencek indung maneh moal dikukumaha. Sabab kami teu aya niat binasa utus soteh ku nyusuna. Susuna keur maraban anak aing ye. Pek cicing da moal dikukumaha. Ceuk Ki Jamparing ka anak mencek eta mencek kawas nu ngarti brek depa gijireun indungna panon melong ka orok nu dicekelan ku Ki Jamparing. Lila-lila orok telesot siga nu wareg beuteungna kembung. Paromanana seger teu geunteul kawas kamari Ki Jamparing atoheun. Tuluy mencek teh dilaan talina korejat hudang tapi aneh teh lumpat kalah kamolohok ka orok nu dibawa ku Ki Jamparing. Hehe. Sakedeng mencek kula hampura ye sabab geus kumaha dimaksa mirusak ka anjeun. Diala susuna keur nyusuan anak kula. Mencek melong munjal mamah nemalan meureun ngan teu kaharti omonganana. Ki Jamparing teu ngomong deui orok dipangku tuluy lumampah ka beulah kaler rek neangan indung si orok sugan kapanggih. Ari mencek kalah nuturkeun paneuri kitu di anakna mimitina mah Ki Jamparing teu nyahoeun. Lila-lila ngaliuk ka teukang breh nempo mencek jeung anakna nuturkeun atuh reg eureun. Sakadang mencek. Nah anjeun make milu rek bela ka kula sakumaha ye. Mun nya rek bela yuk tuturkeun ka imah kula. Sabab imah kula jauh pisan.
mencek melong buntut na kupat kepot isyarat kitu na kahartieun ku Ki Jampari. Manehna atuheun pisan terus lumampah deui. Ngajugjug ka Ciwaringin niat rek neangan ka Parewulung teu dituluykeun sabab geus taak da puguh teu kapanggih bae. Gancang ning carita para mitra sadaya, Ki Jamparing geus tepi deui ka imahna. Ayeuna mah hatena ngadak-ngadak berag lantaran manggih orok ti leuweung. Najan can puguh turunanna ge Ki Jamparing geus gilig pikir, rek miara eta budak sabab geus boga kapastian yen lain anak siluman atawa anak setan. Harita pasosore Ki Jamparing diuk hareupeun imah. Bari mangku orok gigireunana aya mencak depa anakna ngaringkuk deukeut beuheung indungna. Ari Ki Jamparing gawenana teu poe ka orok disidik-sidik rupana bet asa wawuh kana keuretan beungeut. Asa sarimbag jeung hiji jalma nu kungsi wawuh jeung manehna. Heran aing ya anak saha atuh ieu teh nya? Keuretan beungeut asa geus wawuh tapi jiga-jiga saha nya? Ki Jamparing kerung bari mikir tapi keukeuh teu aya nu inget. Akhirna panganguran ngilikan ali barang geus disidik katempo aya tulisan, Ki Jamparing colohok lantaran aya tulisan nu ngait kana pikirna sabab aya kecap Partiwi. Partiwi, na Partiwi mana ieu teh nya? Partiwi putra Resi Kalajati kitu. Naon sababda anak mah aya di tengah leuweung? Dipiceun atawa tinggalin? Matak bingung ieu mah ieu. Ki Jamparing ngalahan eta ali tuluy dibungkus maksudna rek diteundeun di apik-apik sabab eta mangrupa hiji ciri ngeunaan asal usul orok nu aya di manehna. Susuganan awal akhir baris kapanggih ulah nepikeun ka pareumeun obor. Satuluyna Ki Jamparing mere ngaran ka eta orok nyebutna si Tarik. Ari sabab si Jamparing rek ngawariskeun elmu lumpat anu geus sampurna. Sangkan eta orok boga elmu nu aya gunana di akhir. Malah mah ngalatih orok teu diengke-engke. Unggal isuk sok ngahaja dibawa lumumpatan ka gunung, dibawa luluncatan jeung ajeleng-ajelengan. Maksudna sangkan si orok tuman dibawa lumpat tari. Ki Jamparing soson-soson pisan dina miarana teu aya bedana jeung anak sorangan. Si Tarik moronton tereh gede sehat jeung teu babari ceuri. Malah jadi panghibur kana hate Ki Jamparing. Atuh beugi sumanget we dina ngurusna sabab meunang hese capek teh henteu gaplah. Waktosna seep para mitra deh. Baik teraskeun waktosna ka jeung seep rupina dugi ka dieu we heula para mitra carios nyambung judulna Pancatunggal.